Ibadah mah komo lamun mangeranana ka Allah mah ikhlas tong ningali suku, tong ningali bahasa, tong ningali beunghar, tong ningali miskina tempo mah kamanusaanana dah iya ulan ya sae timalan kaulanu timalan yang tah komo deui hidup salaku penerus perjuangan bangsa tuh anu diperyogikeun anu bakal ngeusi ieu alam kemerdekaan ieu ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji ya timalan geura wangun heula ieu hate anu aya di sajroning dada urang geura wangun heula mental-mental urang salaku warga negara salaku manusia sabab ieu nagara merlukeun sumber daya manusia anu berkualitas handal ulan sumber daya anu berkualitas sumber daya anu handal supaya ieu nagara kaituna bakal tepi nagara subur makmur gemah ripah loh jenawi aman santosa kerta jeung laharja nagara madani mardotilah kahontal ku salarea eta kulan Ya. pasti kahontal negara timalan kaulanu anu aya patula jeung patalina jeung urang ngariung ayeuna nyaeta nunggu adi hidup bima laras oge kunti nunggu anak hidup nyata bima timalan kaulanu anu kiwari bima keur init nyata ka nagara Astina rek nagih janji ngeunaan janji anu pasini subaya atawa janji nu baheula laras ngeunaan nagara Astina anu baheula dipimpin ku Bapa Anjeun nyaeta Pandu Dewanata Suwargi iya ulan ari eyang teh boga anak teh 3 hiji Dastarata baheula laras kadua Pandu Dewanata katilu Widura laras eta dina mangsa eyang lengser ka Prabon jadi begawan nagara Astina teh nyaeta dirajaanana teh ku anak eyang nyata bapa hidup Pandu Dewanata cenanahan teh anu kahiji nyata Dasarata ari jadi raja teh kudu sehat boh lahir boh jasmanina iya laras kabeneran ari Dastarata teh tiningali alias lolong lolong otot lolong bonconong ari beunta mah beunta ngan teu ningali tah nya kapaksa saur manuk oge kaputusan aparatur negara oge rakyat hamba rahayat di negara Astina yen anu kudu jadi raja di negara Astina teh nyaeta Pandu Dewanata Bapa hidup Suwargi iya ulan ngan hanya ka dina mangsa anjeun karak gubraga alam dunya laleutik keneh mangsa balita si keneh tuang rama teh geus ngantunkeun nyata Pandu Dewanata Suwargi laras atuh ieu karajaan teh dibikeun atawa di PHP-keun kalanceukna nyata Dastarata ngan aya amanat di mana Pandawa geus gede nyaeta Yudhistira anu panggede nah ieu nagara Astina sabelah nagara rek dibikeun ka anjeun ta anjeun calon raja nagara Astina Yudhistira dan kuasa mah dipasrah calon tunggal atuh calon tunggal eueuh deui sabab anjeun anu panggede nah anu bakal neruskeun perjuangan kolot baheula nyata jadi raja laras tah lamun ieu nagara Astina dibikeun hidup bakal jadi raja di negara di negara Astina kade kasep dina ngeuyeuh dayeuh ngolah nagara ngurus sambara hayat atawa jadi raja anjeun kudu ngabogaan atawa kudu inget kana 3 faktor cobi ulan atawa 3 ilmu
dangukeun kasep timalan ibu tilu hal ilmu naon wae eyang Sok. hiji pamimpin dina amang saanjeun jadi raja hiji pamimpin kudu bisa napak sancang dah iya berat gedah tiasa napak sancang enteng kadua pamimpin kudu bisa ngapung kudu bisa nerus bumi nah eta ilmu nu kadua teh kula anu katilu pamimpin kudu bisa ngapung tah tilu we lah eta ilmu nu katilu teh kula dupi napak sancang teh kumaha teh desieun dah iya uak ari napak sancang teh lempang dina saluhureun cai jika engkang pamidina satu oh upami sato mah engkang panginten tagening apal dah eta bulan aduh kumaha tuh Kakang Yudhistira teh acan tiasa lempang dina saluhureun cai heula dah heula maksud lempang dina saluhureun cai teh lain nganung harti pamimpin kudu kukucuprakan dina cai sanes lain tapi nganung harti pamimpin kudu bisa napak sancang teh nyaeta pamimpin kudu bisa napak di sakabeh golongan teu cieut kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu nini teu aki teu inung teu bapa teu mang teu alo di mana ngalakukeun kasalahan teu mungkin hukum sabab hukum lain pribadi lain hukum di malane yang sanajan ayeuna hiji pamimpin diangkatna ku partai A ku partai B ku partai U ku partai Z ku partai naon sanajan diusungna ku partai naon tapi lamun geus gajedog jadi pamimpin lesotkeun eta baju partai dah iya bulan caplokeun baju partai pake ku anjeun baju rakyat amanat penderitaan rakyat sabab naon hakikatna pamimpin jadi teh nyata pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat dah iya eta bulan timalan yang kadua pamimpin kudu bisa nerus bumi lain nganung harti pamimpin kudu bisa asup ka jero taneuh lain tapi pamimpin kudu bisa nerus bumi nganung harti pamimpin kudu bisa apa karena jerit hatena masyarakat naon kahayangna masyarakat ya ulah jiga cai jeung minyak pamimpin ka kidul ke rakyat kawetan aturai kaitu jeung ka dieu timalan yang katilu pamimpin kudu bisa ngapung lain nganung harti apung-apungan tapi pamimpin kudu ngabogaan cita-cita anu luhur cita-cita anu luhur cenekna pamimpin ngabogaan lega ambahan nyata pikeun nuju nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja dah iya ya tong boro-boro pamimpin deuleu kumaneh ayeuna buktina barudak leutik pepek tanya cita-citana dala luhur laras seueur pisan ditanya kue yang teh kasep lamun ke geus gede atawa neng geus gede hayang jadi naon pasti eta budak cita-cita na teh laluhur aya nu hayang jadi dokter laras aya nu hayang jadi insinyur hayang anu jadi presiden hayang anu jadi menteri anu hayang jadi pilot bulan artis oge aya rupa-rupa cita-cita anu laluhur cita-cita anu harade ayeuna budak leutik ditanya neng atawa neng kasep engke tos ageng hoyong janten naon moal aya budak ngajawab ngah encep mah engke tos ageng hayang jadi copet eueuh aya atuh jadi jablay atawa neng mah tos ageng hoyong jadi jablay eueuh moal atuh nya jadi tukang goong laras cita-cita macing luhur satinggi langit eta laras bulan ya timalan yang akang aya selebritis tuh doh eta akangna sugan teu ngiring doh ngadenge cita-cita da aing baheula mah cita-cita teh jalan hayang jadi kieu na boga cita-cita akang
Da aing keur leutik teh sebenarnya cita-cita teh aing mah hayang jadi hansip. Yang dinu hajat wae. Tapi halus gitu. Siapa aing ngebagja nempo hansip teh soalna babaturanna bageur. Saha baturanana? Drum. Drum jeung ieu. Sapoe sapeting teh tara ingkah ngajedog di tengah jalan. Gigireun drum. Nyetak kitu jang pamimpin teh sebenarnya mah euy. Dah, laras akang. Meuni asa nyerep kana hate tadi pamimpin di mana geus make di mana ngecicing jadi pamimpin coplokeun baju partai teh memang kitu. Bener akang. Daina mah lolobana pamimpin teh keukeuh we bajuna teh dipake. Nya, Baju partaina teh. mentingkeun golonganana. Mentingkeun golonganana, mentingkeun pribadina. Teu cara keur hayangna jadi pamimpin teh. Dina mangsa kampanye mangadak-adak deukeut ka rakyat jadi. Deket. Dina mangsa kampanye mangadak-adak bala lagur ka rakyat teh. Naik ngaleng. Dina mangsa kampanye mah kadang-kadang mere duit. Kadang-kadang mere kaos ongko. Leung lamun ngalus mah henteu. 3 poe geus belah ya. Ya, kelan. Kadang-kadang nu gelo ge ditanya. Oh, Keur dina mangsa kampanye mah. dina mangsa kitu nama. Ngana kada karamis budi berehan. Baligo pa gede-gede pa kasep-kasep. Nya, Nu tara make kopiah di kopiah. tuh. Nu bakat tara make tiung gana kadak di tiung. Ieu. Make tasbih genep. Lobal bateuy. Dina mangsa kampanye mah jiga nu heueuh ka rakyat teh bala lagur. Palageun. Saroleh keur kitu. Merean jam ka unggal masjid. Nya, Sajadah ka unggal masjid. karpetna. Karpetna bari manehna mah tara salat. Jalan dipelur, Bu. Jalan dipelur. Jalan diomean. Oh masjid can anggeus dianggeuskeun bari jeung diimplik-implikan engke dina prakna ulah salah milih. Kade beri lepat milih. Ase bro. Kade cing emut. Wahangan dipelur. Bari jeung susumar geuningan jangjina murulu. Kumaha? Aku akan membela wong cilik. Aku akan membela wong lemah. Geus ngajedog mah jadi pamimpin eling ka rakyat. Kadang-kadang mah eueuh. Lapor. Kadang-kadang geus jadi pamimpin mangadon culang cileung dengan palingeun. Jadi palanyang kokot jadi dibangsat. Heeh. Poho we kana janji meuning. Poho we kana janji mah. Tong borok kitu na TV aing geus bosen teh neuleuh TV. Kawas nu heueuh wae aing ngomong teh. Naon? Eta akang make jeung lalajor TV, kawas nu boga we TV. Babuk aing sia. Da teu percaya atuh Make Wauti. jeung nu heueuh boga TV-nya gableg aing atuh. Lamun bener boga sabarain. Lamun bener akang boga sabarain TV di Aing mah tara gede-gede TV mah sain we. kumaha lalajona eta. Lalajona nya aing mah copot tong kieu. Sarang Da aing mah TV dikiridit. Sain. oh gitu. Geus sabulan sain, tah sataun teh kerek 12 in. Aduh. Heeh. Kembali. Geus 2 tahun teh kakada gede 24 in. Heeh. Kecil oge bae. Dina TV gini geus bosen aing neu TV. Kumaha cenah teh? Para elit politik nih ngabahas ngeunaan politik. Oh. Cok anu yuk, gitu. Uluh. Empas di kuno yuk. Yuk. Ya. Empas di kuno itu. Gitu. Uluh. Aing rakyat letik nu teu nyaho kana politik. Mahal. Nuleuh kieu. Ieu teh ngomong ke naon si jurig teh? Bener akang. Dai rakyat mah teu butuh bau sungut henteu. Nu penting mah rakyat mah beuteung seubeuh, pake pageuh, murah sanang, murah pangan, keamanan terjamin. Eta jurig bejakeun cek aing itu jing. Eta pelan. Bener. Maka jeung teu neungnya heueuh. Lain bisa anu kasinggung. Naon? Bisa anu kasinggung ku omongan akang. Tong borok kasinggung nepi ka TPC lain urusan aing. Leuheung nepi ka kitu mah kumaha mun akang teh ditewak, dipaehan terus diduruk. Aing ditewak. Nya. Tuluy dipaehan, diduruk. Nya. Bampang aing mah bikeun kai loba keneh. Nyieun deui aing mah. Ngenta we ka Pak Acim Simsu ditu. Sapanjang loba material momoakeun.
Tapi heueuh bener. Desa tadi. Ai. Dah, Akang. Lain amit-amit ari omongan-omongan si cepot. Nya, Akang. Amit-amit. Tah, kitu tah jelema teh. Dah. Bisa ngomong kitu sote da calona eleh. Oh, paingan. Paingan murang maring atuh. Tim sukses calona eleh jadi kitu murang maring. Amak-amakan. Karena ngaku goreng batur bisa nate. Nya. Bongana ngadukung kanu eleh. Eta dah yang Jeung ka itu ka dieu deui. Oh, matramen selain. Ka itu menta ka dieu menta. Teu puguh pamadegan. Aing ngajedog di aing. Aing milih ka batur. Teu ngarti aing mah. Tiga si kobra gitu teh. Teng si kobra teng saha. Dan nu karasa banget nanti nu ngarasakeun mah jempe teh teh. namun abi profesional. Tingkah balilahan. Saha di luar teh Guntreng Semar. Pun anak pangendeun. Nah ka dieu atuna lain dititah ka jero. Sawios agan sia teh masuk ngisinkeun. Alah eta Sawios agan. segala dipenta eta mah. Naon Akang? Naon tah? Lebih ka jengke gitu itu. Heuleuh naon ngewaku naon Bapak aing ka aing. Doh. Kalau tina janela tuh. Manehna mangeunah di jero tu alu aya bugis, Aya, nya. aya puyem, Aya beranginang. aya leuput di Bapak Une, Bapak Ohid, Nya. ranginang, Allah. teng-teng. Ulu. Itu ngedahal martabak jeung dusna dileg-leg. Dah raka ka kolot teh. Sugan ngalungan sakitu aing jengke-jengke we ye. Sugan aing ngalungan ka dewe ka dieu. Kana Satetes dan teu. kana janela sugan ngasongan. Aduh. Lamun lain ka bapak wang dicangor geura. Ulah pamali. Mun babu ka tu si eta. Tapi gua Ya. teh antep. Timalan kaulanu. Tah, hidup jadi calon raja negara Astina teh kitu. Ulah poho kana tilu anu tadi nyaeta hiji pamimpin kudu bisa napak sancang, dua pamimpin kudu bisa nerus bumi, katilu pamimpin kudu bisa ngapung. Ya. Timalan kaulanu dangukeun kasep anaking anak ibu. Mudah-mudahan hidup jadi pamimpin anu wijaksana tur pamimpin anu dipikaresep ku masyarakat. Lamun jadi hayang jadi pamimpin anu dipikaresep ku rakyat, anjeun kudu resep heula ka rakyatna. Dah, iya. Di mana-mana pamimpin mika cinta ka rakyatna, pasti anjeun bakal dipika cinta ku rakyatna. Sabab kade cing boga pamadegan yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna. Ya. Timalan kaulanu ulah gede babatok jadi pamimpin teh. Da tegasna manu jadi pamimpin teh rakyat kade. Timalan sabab kadang-kadang suara rakyat adalah suara Tuhan. Iya. Ya. Sebulan. Timalan kaulanu wer bener. Iya inge. Barang nuju ayeuna impal wasana. Tika tebihan ku ya astrajinga. Arya Bima utawi Raden Bima parantos rentang-rentang katingali atuh binga sakalangkung ia astrajinga maksad pada laporan wireh Bima parantos dumugi di ieu wewengkon. Alah jang Akang. alah alhamdulillah deui euy Naon Akang? juragan Bima para eluh itu Uluh naon teh Akang? oh da jangkung gede juragan Bima mah euy ti kajauhan oge geus katingali. Heeh. Moal kapalingan juragan Bima tuh dina stopan oleh Ced. Dah, nya itu buat gidik gitu. Nepi ka gede gitu. Kebenaran aing rek asup ya bebeja heula deui ke. Pangapunten ulan saha
saha abdi jeun dah nah sada akangna tawa saha punten Glan abdi putra kesayangan. si Peledu teh Aduh, si Bandung. mohon Glan daek naon sia ay kayak itu nyingkah Sinkon eta. nyingkah Martinez. baik Semar bisa saya perlu sana saya perlu paling minta udud datang nirata ngademan ewuk mangkulingan rana denira semaka prihatur agan aduh aing Arigis. ditampi nuhun cepot nuhun dan naonan Aisyah wanianan eta heuleuh aing da aing nu erana mah aing tangtos ua atuh tekantun ka Gusti mengersa Ibu Kunti Glan ditampi nuhun das lajeng aya naon daya naon-naon Glan tuh cek aing oge geus si eta masuk kitu duh punten ka pangeran Den aya naon astajinga aya laporkeuneun Glan aya naon aya sesuatu aya naon sia teh aya rokok sabatan aya naon sia ngerakeun di babu ku aing sia aya rokok sabatan nah nu kitu jelema nu kemung ka cokot proyek teh nu kitu dah teh amek-amekan Sieun kasoro. syaraka kacukup tener seutik oge heeh lah masing-masing atuh bapak-bapak abdi-abdi naon si geger nyaman wae atuh nah ini ulah abdi gede teh ini ulah yang jadi saingan nya anak teh ge ieu teh kula teh kadang ge pasea itu kumaha teh sudah teu kadang ya aya naon asa jiga uningakeun Glan abdi bale laporan heuh aing paur aing sok paur sidik eta dinas paur curhat jeung rek laporan kos orang penting wae laporan naon laporan upacara Glan cek aing oge naon Hanya upacara penting. ya cek aing oge naon aing upacara naon cepot upacara adat Glan tuh cek aing oge ayana aing sabar wa ari Kakang Semar kunaon kekerpekan wae kawas nu ku tetelo we juga nu bade setruk Kasamburat. aya naon pocing balik pot Sing serius atuh. Dinas oh mohon atuh abdi bade dinas ayeuna Glan dah kitu atuh ya kitu cing dinas atuh ya Glan upami kitu abdi bade nyelak saragam heula jeung senjata. ya si goblok mah aduh aing uningakeun Glan tuang putra juragan Bima parantos ka dieu ai Bima geus datang sumuhun aduh nuhun astajiga sami-sami agan alhamdulillah ajan ngemplong aing sugan trek naon Bima geus datang astajiga parantos Glan ti katebehan parangkos katingal bagja anak king anak ibu Bima di belah mana tadi mah katingal ku abdi teh nemedugi ka Olecet nuhun sagedak deui panganten ka Widarasari nya nemedugi ka Alfamaret Glan aduh ya meser tuh si eta mah teh kopi tabeuh tuluy manyang teh kopi anu seuri kitu we si eta mah minuman kaleng dina sitepan teh katingali ngupat heula teh Glan dari teh oh eta bubur nya katingali siap 2 mangkok basreng heula teh Surabi we ningan Surabi.
Sareng pop es. Seblak ceker. Aduh. Kita ge di nogan. Sok segala diborong dah. Nya. Perasaan mabi mama tersepen seblak. Surabi. Sok dicipta-cipta si Akang mending. Atuna agan didangu teuing sidik nu gelo. Aduh, nepi ka kitu-kituna. Sok dikenang-kenang. Atuh jing atuh asa jing geura bageakeun. Lan bageakeun Bima. Bade dipapaku upacara adat lan. Tekudu kedah. Dia ke rombongan Jadi lain same atuh. Ngangelengser lan. Lencerna. Nya jeung ambuna. Nya kalarisan nu abdi ku tos di wartosan ku abdi tadi penari. Aduh. Ya nu nita sah ada teu nita aing mah. Kumaha tos di calling ku abdi. Tos di DP-an ongko. Aduh, mangkani ngange tari merak ongko. Ngange upacara adat lan mun kieu geuning. Hop angin aran heula di dieu aya bewara. Hop sora simpe heula. Juragan Bima bade sumping. Terima bendera. Aduh. Arjuna Yang kepake. asan teu kieu upacara adat. Ulama sidik hayang nongton. Signa itu jadi gelo kabeh teh. Tekudu make upacara adat. Wah, atuh geunah. Atuh ieu we ku kacapian. Cap. Teu kudu. Ku takoni. Gembyung. Tekudu marawis. Tekudu. Keun bae. Tong ngariweuhkeun teuing. Wah, tari buyung. Tekudu. Elektun. Tekudu. Wah, kacau aing euy. Tapi ku pangaosan. Menyamapa ku pangaosan sia teh. Menang latihan tuh datang. Sana si pados abdi pada melan di bulan. Nya. Aya komisi nganggur ah. Geus tekudu. Nah, nya sawieu situ lah. Aya kitu mah permios itu kan. Mangga. Gagajang ah. Dari nama dewe kayang di teu boga komisi. Hayang nyonggot DP ya. Sugana jadi si Dodi aing. Nah, permios kan mangga. Tong sirik. Nababuk siya ko aing goblok. Pinat teuing mending ngajengak aing. Naon deui ya? Punten agan ieu jeung si Mabdi rurusuhan. Teu bae dawalat aya naon. Nguningakeun bulan naon. Bade laporan Bima geus datang ya. Nahan. Geuning uninga. Geus di bejaan bieu ti si Cepot. Ngange upacara adat. Teu kudu kacau jang. Teu berhasil. Mau bajang kacau Gara-gara calon itu. Halo brother. Babuk si nyebut brother ka aing. Cek Yudhistira mundur atuh hidup kasep. Raden Bima parantos dumugi nyata di wewengkon Parewana. Ulah kaget ya aing yang. Kasep Bima lingih.
datan nerata ngademan ewuh mangkulingan rana ewuh mangkulingan rana Asya kaget ya aing ya. Bima bagja Incu eyang Bima nuhun salamet hidup kasep Aing salamet ya. nuhun Bima Tobat teuing anak ibu kasep Bima. Nuhun anak ibu. Babu disuhun we tu bulan Jaluk malu maing ora bisa tata priyoga hayang liang babu. tenan naon Bima anak ibu bagja anak bagja dada teuing tingali ke sang luhut leet kitu Bima adi akang Bima Akangku doh Yudhistira. Nuhun Kang. Aing salamet. nuhun Bima bagja Bima salamet kakang Bima Net, aing salamet net. nuhun Kang salamet kakang Bar, Leuh. bagja aing bar. Salamet aing bar. Nuhun agan nuhun Mana si Jepot? tadi mah di luar agan Eueuh tebangi. yang Kang juragan Bima geus asup Paranto wah kacau aing teu kapegat hana sadiakeun upacara ngadat ya aing adat-adatan terus sabot ki aing euy Gedang sikrang di lautan mual kapalang bela mual kapalang bela hariring dipirik ku gending hariring lain nu kuring tapi anu maha wening haleuang lain nu urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang datan neratang ngademan ewuh mangkulingan rana ewuh mangkulingan kasa-kasanya muntang ketidih sang badan cobi waudi sakali deui iwal kapanutan urang ka Gusti numur bangalam ka Gusti numur bangalam Eling saliring dumadi Kang Karom salam ulah tinggal temah wadi Gening hirup
Gening hirup tabadi pasti nyorang pilih genti Kang Dalang Irwan pasti nyorang pilih genti kasopono kasa kasopanja pacim simsu sono mongo sono ngancang paguru asep Sana patepang di jalan orang wajib tumari makan ngarasa kenana nang ujang video shooting ayah jalma nu teu kumawasa anginku kerasaan jeuna Beres. AEN Kuswendi masih ngapik katuleng katincakeun jalan kajaga paheula geus kapilah pahayeuna mesin niatna Kabudayaan kesenian kesenian jasa
Amarwata Suta bingah ka giri-giri. Bingah Amarwata Suta bingah na ka giri-giri latya denera. Sadayana anu aya di salebeteng ieu pertapaan bingah sakalangkung kasumpingan Raden Bima gunirahangan dika Bagja Bima anu ditunggu-tunggu ti kapungkur di daguan ti baheula di anti-anti tita tadi. Bagja kumaha Bima salamet anjeun di perjalanan. Salamet di perjalanan Bima. Kumaha salamet rai. Aing salamet ya. Diinit nepi ka balik aing salamet. Ngan tadi di tengah leuweung aing galungan jeung banteng tilu. Mau ngeopat. Waing di singsionan lompat kabeh. Banteng ku aing tilu ngarumuruk. Adieskeun beuheungna ku aing. Bongan ka aing rek nubruk ya. Nuhun deh ari salamet mah. Salamet aing ya. Net. Lamun sia mah nu inita cilaka saku banteng. Untung aing mah gede. Yang Kang Juragan Bima mau demi Allah hoy ku banteng aing mah teh hariwang. Lamun ku hileud hariwang. Ku eta sieun teh. Da kasieun Juragan Bima mah ku hileud. Heeh. Ku hileud mah deuleu tong boro-boro kitu leu. Mangpret. Ku hileud jeung cucunguk. Kitu deh kuno kolot teh sieun teh. Eta bangsin. Kateas-teas teh nge Hendro. Jadi aing yang salamet ya. Nuhun ai salamet Pak. Kumaha dina astina aya saha wae? Kasampak dina mangsa aing datang ka nagara Astina di karaton nagara Astina kabeh aya ya. Jadi kabeh aya. Aya saha? Si Uwa Prabu Dastarata aya. aya. Si Duryudana aya. Si Dursasana Kurawa kabeh 100 komplit. Cik sebutkeun. Poho deui. Lieur. Loba teuing. Renyek jeung jarudes ongko. Tuluy. Si Eyang Bisma aya. Bisma aya. Aya. Tuluy. Si Guru Dorna aya. Si Sangkuni aya. Aya kabeh. Aya kabeh ya. Aing datang ka itu teh dihormat yang kusalaria. Dijamu aing tara-tara diberi opor gajah. Balado entog. Lain hiji lain dua entog lagi genep. Keur aing sorangan. Nu dibeulem aya ya. Digoreng aya. Gurame merek ka aing tara-tara si Duryudana. Yang Kang sarua muda dewek dibere ku dalang Irwan leuy. nya Gurame. Gorede gurame na teh bari jeung can sok deui. Engke meureun mere. kudu kai itu bari mancing. Tenang. Jadi kabeh yang ka aing sopan santun ramah tamah. Sangka tu geuning. Tuluy. Aing nagi janji ka si Uwa Prabu Dastarata. Tuluy. Tadi sangka tadi nyana anu tadina aing goreng hate ka si Uwa Prabu, goreng hate ka si Duryudana, sing horeng nagara Astina dibikeun yang ai. Astina dibikeun net. Aduh Bagja teuing eyang. Tobat Bagja teuing. Anak ibu Yudhistira bakal jadi raja Bagja. Nuhun Bima. Akangku Yudhistira bakal jadi raja.
bagja teuing Bima jang Akang alhamdulillah di dunungan dewek rek jadi raja anjir kere di istrenan aing jadi menteri urusan wanita dia beres atau menteri urusan dangeus-angeus negara Astina lain sabulah negara tapi kabeh dibikin ai bagja geningan eta teu sangka bagja aingnya anas aing goreng sangkar geningan buktina mah henteu sadar kabeh bagja kurang syukurane atau ai kitu mah Kakang Semar dia si maaf dia sun urang pada syukurane air Astina dibikeun mah mangga urang nyongcot tinggi ngan aya syaratna ya syarat naon teu berat syaratna ge enteng jadi teu berat menta tanyakan si Duryudana anu disaluyuan nyata ku si Eyang Bisma naon bisa cenah negara Astina dibikin kabeh tapi Kurawa menta gantina kumaha menta gantina bikin nganyrekna urang-urang Kurawa bikin cicingna urang-urang Kurawa di mana nyaeta di hiji leuweung jadi aing kudu ngababad heula leuweung yang gening eta gampang Bima gampang yang pira leuweung dibabad ku aing yang di mana eta leuweungna teh leuweungna belah kidul ya leuweung naon anu kasebut alas amar naon anu kasebut leuweung amar atawa alas amar haket tenera hanedang haket tenera hamidang medang tingkang kasauran Bima ya kasauran Bima ingkang samya ngalaga lawan jadi karah teh negara Astina dibikin tapi anjeun kudu ngababad heula leuweung amar inggih ya bener ieu teh inggih ya Bima anda apa wayahna balik deui ka Astina naon yang balik deui ka Astina bejakeun ka Duryudana bejakeun saha nu ditahna si Eyang Dorna bejakeun ka Dorna bejakeun ka Bisma bejakeun ka Dasarata bejakeun teu tulus kitu jeung bedokeun batal we anjeun ngababad leuweung ieu jadi aing kudu ngabedokeun kunaon yang tokona kalau hayang nyaho bejakeun ceuk Eyang teu sanggup betul anjeun ngababad talas abah ujar menang Gusti patengat ini ujar menang Gusti patengat ini atini lir kalin pudan mega budara awor lan mega putih wala salin sumabda sakedapan nyipi mapot lawang sumarganipun peteng penggali iya
kaget ngadangu ieu biasa anu ngadak-ngadak dadakan nyata nyarek ieu Bima supaya ngababad alas Amar padahal ieu Bima parantos janji nyata pikeun ngababad ieu alas Amar. Jadi yang nyarek aing kudu bedok bedokeun jik bejakeun ka Dastarata teu tulus kitu kunaon ieu teh yang tong hayang nyaho naon syun tong api-api Semar nyaho maneh mah nah dibedokeun leuy wah teu jadi deui aing jadi menteri ieu wah teu jadi deui aing jadi IO ieu heuh ke alasanana naon yang kunaon alasanana pokona balik deui jik yang aing hayang nyaho naon alasanana kudu puguh yang hakim geus netepkeun sangarupa kejadian mau jadi tanpa sabab naon aing kudu ngabedokeun yang Bima anteuh lain aing ieu teh saha nu ditah teh Siayang Dorna Siayang Bisma kabeh Kurawa bejakeun ka Dorna ceuk kaula teh jadi kitu naon alasanana jadi yang kudu ngomong kudu yang wayahna naon atuh yang ye lamun hidup hayang apal Bima sabenerna lamun keukeuh anjeun nyaeta dititah ngababad eta alas Amar sacara ti langsung ieu Astina atawa Kurawa rek marabkeun anjeun rek nyebakeun anjeun aing rek disebakeun bener disebakeun ka naon ka eta leuweung Amar nah leuweung mah kenying subah seba naon ya ya sabenerna lamun anjeun hayang apal eta leuweung teh anu kasebat alas Amar teh hiji leuweung nyaeta leuweung gonggong Simagonggong leuweung angker leuweung sanget leuweung geledegan leuweung sanget jin barakasakan jurig di dinya cicingna ya tong boro-boro manusia anu nyaba ka eta leuweung aya manuk weh ditatangga leuweung ngaliwat ka eta leuweung angker nya eta leuweung alas Amar eta manuk ngadak-ngadak lagrag paeh di eta leuweung tobat teuing yang aduh ulah Bima ulah Bima balik deui bejakeun teu tulus wede batakeun Kakang Bima batakeun Nyai leuwih hade kaula teu boga nagara leuwih hade kaula teu jadi raja jeung tibatan anjeun disebakeun jadi alasanana aing ngabatalkeun teh sabab eta leuweung angker bener ya Siayang baheula kungsi ngomong jadi dinya teh bangsa jin wungkul ya aing dipapatahan ku Siayang baheula jin sakti setan kumawasa leuwih mulia tibatan manusia aing manusia ya ceuk Siayang baheula kahiji eta kadua ceuk Siayang Bima hade anjeun kudu cumpon kana janji ulah jalir kana janji sulaya tina baya loncalenci loncat pulang udar tina tali gadang tah aing Dharma Bima nyata pikeun cumpon kana janji sadu mungkuk haram dempak aing kudu ngabedokeun ka batur ya janji di mana janji Bima pasti kudu tepati ulah Bima sabab ieu anjeun bakal paeh ku jin yang ieu teh bakal diparabkeun bakal dipaehan bakal bener bakal mah acan ieu teh bakal dileg-leg ku jin acan dileg-leg mah urusan paeh mah teu kudu dileg-leg ku jin geus waktuna mah paeh-paeh yang ai Bima cing nurut ulah Bima anak ibu ulah keur mah keur ibu teh siseuteun keneh ku tuang rama ayeuna ibu teh hayang nu jadi anak disebakeun ka eta leuweung alas Amar ulah
pidoana babu aing rek init Cinya ka ibu. cinyaa si ibu kaing Ieu teh nyaah. tenyaah Ieu teh nyaah Kakang Bima. sia tenyaah kaing Cing nyaah akan. cicing awas teu ngarti sia cicing Panuju sia. Dora ka aing. Jejek kenyagan tuman. Da ba aing nu nyerah hati nama aing ni sentak itu teh. Heeh. Jejek nya HP-na. Ulah teh teleponan deui. Geuleuh aing karena beuh teh teleponan. Bina-bina teuing da tukang saron duaan. Kitu we kitu. Tuh, paseha we tunjuk mah. Aing mah masakeun jelema teh kudu kitu we sagede. canu mungku karab depak Ieu teh nyaah eyang teh Bima. si eyang tenyaah kaing Apaan sidik teh nyaah dicarek. ya si eyang tenyaah ka Bima sabab naon nah si eyang nah si babu daek Bima engkak-engkakan di neraka gara-gara janjina teu bararuki aing diajar yang diajar sumpon kana janji papureheun mah aing teu ceureuh hirup teh atuh janji-janji aing teh bener kitu yang Ulah Bima anjeun terek dipaehan setiap erek acan yang yakin ka pangeran yang setiap aing ngalakukeun dharma nyaeta pikeun sumpon kana janji aing yakin ribuan malaikat nu bakal ngaping ngajaring aing yang niat aing hade sabab sagala rupa amal-amalan kumaha niat yang tapi Bima ieu mah hariwang. cing aya doakeun ku si eyang Tenang wes. Ulah Bima ulah cing nyaah ka ibu Bima. aing rek init ayeuna wayahna pidoana kakangku Jagaga kakangku Yudhistira Sawios teu jadi raja we. lain urusan jadi jeung henteu na ye tapi urusanana janji aing yang pidoana yang Ulah Bima ulah. aing rek init pidoana ti sarea pidoana ti sarea aing rek init dharma sumpon kana janji aing Ai. Aduh. Aduh ibu bawa Arjuna ini mare bawa. Semar. Iya nun. Wayahna bantuan heula bantuan. Geus. Kuntina librata cager waena susu Bima jeung Arjuna. Mangga. Anak, jang, naon, Masih kena keuheul. naon bapak, pikah diwangkeun diperkosa nu teh, dibabuk sia ku aing sia goblok, si diker genting teh, aya naon pak, ai sia teu kadenge juragan Bima ini, nyetak kitu ku abdi ditaros ge ini teh pak teras kitu. Nggak gede gitu, gede. Ya, pabrik geruan teh. Nah, aja Pak, rek ini kalas amar juragan Bima teh. Terus hubungannya naon jeung abi? Memang eueuh hubunganana jeung sia mah. Ngan sia da sia mah teu penting. Dibutuhkeun teuing. Da teu penting-penting teuing aya sia oge. Ngan sia kudu nyaho yen alas amar teh alas anu sangat. Leuweung anu sangat. Terus masalah kanggo abdi lain masalah kanggo abdi panjuragan Bima nu rek kinitna dunungan terus urusan jeung aing naon kudu bilang wow sok pikirkeun ku sia lain bilang wow dunungan teh kuduna mecarek ya dengekeun ku sia aing kudu nyarek juragan Bima tong boro aing ibuna sorangan teu mampu komo aing
iya we iya tinggal penguin teu mampu ai sia goblok naon sih teh mamawa ka aing nya bapak teu mampu komo abdi ayeuna abdi titah nulungan naon sok bapak atuh sia teh ngadoa sia teh ngadoa mah nya ngapoe abdi mah ngadoa yang beunghar lain sia duluan sia nya abdi ge kitu dulungan abdi cenah beunghar nah babatok sia nepi ka hese asup kitu sia teh oh hese asup teh papara kakara abdi na nah ai sabar Pak. Are aka jiga nu teu gempeur nepi kalempang kitu ya lamun kabeh ngilu gempeur saha nu jejegna dekat-dekat sentuh sok pikirkeun ku sia lamun kabeh lamun aya hiji persoalan kabeh gempeur rek saha nu jejegna sok eueuh nu ngalampengkeunana atuh poe ieu mah aing nu ngalampengkeunana kudu aya nu teger sanajan ayeuna juragan Bima init ka itu urang teh ka itu kana naon teh alas amer nya teh leuweung geuledegan leuweung angker rek dihakan ku jin urang teh teu kudu eta ceurik goblok teu kuat teh wala aing teh bener mah sieun katinggalkeun ku juragan Bima sok bayangkeun ku sia Ariwang aing teh diteger-teger ge aing teh teger bohong air mata buaya air tawar aing nya tuh da sia mah kitu aing sedih teh teu dipercaya mata aing mau sedih-sedih ya kumaha ieu teh sangat leuweung teh denge kumaha brother ya menelila aing ngadaguannya cicing sia teh mede sinetron sia teh cing sabar sok sia teh eta keun tuh mode usut dadara oh iya rolling action action gawala cut naon sia teh kekerege ngeus kekerege ngomong gawala kita sebagai pawongan harus berdoa supaya dunungan kita itu ada di dalam keselamatan